Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Mudah-mudahan dipaparinan kasehatan ku Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Tah barudak, ayeuna patepang deui sareng Bapak. Urang diajar deui bahasa Sunda nya. Ayeuna mah ngeunaan kaulinan barudak deui nya, sami sapertos anu minggu kamari. Tapi sateu acana Bapak bade ngemutan deui. Ngemutan naon, Pak? Ieu, ngemutan huruf vokal Sunda. Aya nu inget keneh henteu? Aya sabaraha hiji cobi diemut-emut deui. Tah, huruf vokal teh nyaeta aya sabaraha hiji. Nah, nu kahiji ieu aya A, nah aya I, saterasna aya U. Nah, pami ieu, pami aya E anu dicurekan ti luhurna namina teh E teleng. Oh, pami ieu O, tah pami ieu nu teu aya curekan di luhurna namina teh pepet ya, pepet. Nah, pami ieu mah E sareng U henteu eu, tapi dibacana teh. Cobi e. Nah, nya gitu nya. Tah, ayeuna urang pasian contoh. Contoh ti luhur anu kahiji A. Contona angkat. Nah, ieu A. Nah, nu salajengna contona naon deui? Asak. Naon asak teh? Upami bahasa Indonesia nama asak teh mateng, ya. Nah, ini. Nu salajengna naon deui? Tah, jadi amis. Tina A, ieu huruf vokalna A, amis. Nah, nu salajengna ayeuna urang I. Contona I. Tah, ieu irung. Irung teh naon? Pangamung. Pangamung teh naon? Bahasa Indonesia nama hidung. Ieu irung. Huruf vokalna I. Nah, terus inget. Nah, inget teh naon? Inget mah ya, nya inget. Nya inget mah inget. Nah, ieu. Nu salajengna U. Nah, contohna ieu tah upami. Huruf vokalna U awalna. Terus naon deui? Urang. Urang abdi. Ya. Urang mah seueur berarti nya. Urang. Salajengna naon? Ieu E nu dicorekan teh tadi namina teh E teleng ya. Kumaha contona? Nah, sapertos kieu. Sare. Nah, ujungna E. Tah, ieu contona. Huruf vokalna teh E nu dicorekan. Naon ini contona? Ember. Mana huruf vokalna? Tah, ieu ember. Tapi biasana oge sok aya nu nyebut kieu emer. Ayo saha nu kitu? Biasana bena teh sok teu aya diteu ayakeun. Emer. Ya. Ember. Teu nganggo huruf vokal E teleng. Salajengna naon deui? Aya dina O, orai. Nah, ieu O, orai. Pami tina pepet naon? Nah, ieu mah teu aya curekan naminana teh E pepet. Nah, bacana teh Contohna naon? Sendal. Sanes sendalnya tapi sendal, sendal. Nah, ieu mah sendal Nanti kembang. Nah, kembang Bicara oge sok aya nyebut kieu nya kemang. B nanti teu aya dua ka mana eta mah nya kemang. Nah, pami ieu E sareng U dibacana nya kade tong paliron. Sapertos kieu seuneu, sanesna, sanes oge sene, sanes nya. Tapi seuneu tah huruf vokalna seuneu. Cobi urang tinggal di contoh nu sanesna. Tah, ieu sanes rengit, sanes rengit nya. Tapi reungit, reungit. Nah, naon deui tah? Aya deui haseum, haseum. Nah, cai sok cobi naon deui kira-kira nya anu contona pami nu tiasa sok mangga dicobian. Nah, eta teh huruf vokal Sunda A I U E O E. Nah, kitu nya. Salajengna cobi
Cobi ieu baca naon? Upami ieu, nah naon bentenna? Benten atau nepi sami? Nah benten atuh. Anu luhur mah kecap pake pepet, pami nu handap mah kecap. Kanggo naon tadi teh? Nah eta anu aya curekan teh naon tadi namina? Pak, pami bentenna naon? Pami kecap mah eta kata nya upami kecap mah mirip saos anu warna hideung nu amis rasana. Tah eta kecap sanes kecap nya. Nah, tah ini nu salajengna urang ngabahas kaulinan barudak. Nah, naon sih kaulinan barudak teh? Nyaeta macam-macam permainan anu dilakukeun ku barudak gitu, ku urang sadayana, ku haridep nya, ku haridep. Naon wae contona kaulinan barudak teh? Nah, tadi kan atos diajar huruf vokalnya. Tah, ieu salah sahiji contoh kaulinan barudak namina teh nganggo huruf vokal nu tadi ku urang atos diajar nya, nu tos dibahas tadi. Cobi ieu naon namina? Dibacana kumaha ieu? Laras pisan, main kaleci. Nah, saha anu kantos main kaleci? Nah, kapungkur oge Bapak nuju alit keneh nya. Sok sering main kaleci teh. Upami atos mereskeun tugas, nya tos pokona tos sagala rupi tos beres. Upami aya waktu kosong, nya main kaleci sareng rerencangan di luar, nya rame. Saha anu kantos main kaleci? Nah, cobian nya engkin. Nah, anu salajengna naon deui? Ieu main boy-boyan. Pasti tos tararang nya main boy-boyan mah hideep ge tos sering. Kapungkur Bapak kantos ningali hideep main nuju lebet ka sakola nya. Nah, anu salajengna naon deui kaulinan barudak teh? Tah, cobi ieu naon namina? Aya nu kantos main galah asin? Tah, anu sapertos kieu nya. Jadi aya nu main, aya dua kelompok. Tah, anu hiji jadi ngajagaan garis, anu hiji deui kudu ngalewatan garis eta. Nah, eta cara mainna teh kitu. Rame pisan pokona mah. Anu salajengna naon deui? Main bebentengan. Ieu ge sami dibagi jadi dua kelompok nya. Nah, salajengna aya oge main jajangkungan. Aya nu apal jajangkungan nu kumaha? Anu kieu. Ah, Pak, da eta mah sanes jajangkungan tapi egrang. Muhun sami keneh. Egrang mah bahasa Indonesiana namina teh egrang. Upami jajangkungan mah bahasa Sundana. Tah, saha nu tiasa ieu? Upami nu tos tiasa ieu jago nya. Berarti tiasa nyaimbangkeun awakna nya. Da upami nu teu tiasa mah ngagubrak deui. Leres teu? Sok saha nu kantos nyobian. Kapungkur di sakola oge aya nya pasa nuju aya pekan urang Sunda nya. Bapak mah tos tiasa nu kieu. Ayo engkin upami tos ka sakola ku Bapak diajarkeun lah pokona mah nya. Jajangkungan. Salajengna naon? Main sondah atanapi engklek nya. Tah nu kumaha gambarna? Tah nu kieu. Nya, nu kieu rame pisan nu kieu oge. Mainna kedah sareng rerencangan, da pamenyelira mah kirang rame. Salajengna naon deui? Nah, main oray-orayan. Tah pemain oray-orayan mah kedah sueuran supados rame. Biasana mah sareng aya laguna oge main oray-orayan mah. Laguna teh sapertos kieu tah urang dangukeun heula nya. Oray-orayan luar leon kasawan. Nah, sapertos kitu laguna teh dimainkeunna teh pas waktu rineh nya tos karosong tos tugas tos dikerjakeun. Pokona mah sagala rupi tos dikerjakeun, ngumpul sareng rerencangan. Tapi kan ayeuna mah teu kenging nya, teu kenging pacaket sareng rerencangan. Nyangkina lah upami atos normal deui sapertos biasa main nu kieu namanya. Nah, nu salajengna aya main gangsing. Nah, gangsing kumaha apal teu? Tah, gangsing nu kieu sapertos kieu nganggo tali jadi muter. Biasana mah main sareng rerencangan palami-lami saha nu panglamina muter atau napi diadukeun dina misalnya dina baskom kararitu lah nya.
Tah ieu urang ngadamel minggon payun urang ngadamel gangsing insyaallah. Nah salaresna mah seueur keneh permainan atau nepi ka ulinan barudak teh, sapertos congklak jeung sajabana lah pokona mah seueur. Terus loncat tinggi, naon deui nya, seueur pokona mah. Cobi naon deui nya kira-kira kaulinan barudak teh? Sok anu emut, anu terang nya sok cobi naon? Pasian terang rencanganna. Hatur nuhun pisan atos nonton video ieu. Mudah-mudahan tiasa dipahaminya. Hatur nuhun hayu urang sasarangan ngucapkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.